Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Punten korinya udah nyebut sodna kurang macet. Coplok itu ya. Lain hang disengserikan lain. Jadi iya coplok ditambal bisa nyebut sod ngan kamari buka penyakit nyeri huntu jadi panambal tadi bawa ya lain hang sengserikan naudzubillah pan aris sod mah keluar lain di dia punten korinya nya sod di dia ditungtung letahnya pan ceriking bahagia mah rajikan sawi pohon beta wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihir ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhar. Tadi mana Mudhar ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan ibni Adnan 20 hiji eta kula balajarna menang di Masjid Al-Istilaliyah hari bayah subuh di dieu kula sok ngadengikeun wae eta loba keneh eta nu can tarimuan kula dianggap remeh eta wajib nimukeun kana turunan Kangjeng Nabi ti jihad abahna jeung ti jihad ibu nang di dieu ya ngan eta sok dilagukeun sih jadi lain kos pidato ngaranna nang dirinya pan eta ditungtung masjid ka imah kula jeung ka dieu deukeutan ka kula ieu bener hah ngan ka salangku sawah doang bener lainnya pulang disengserikan naudzubillah deketan kadi kok mau ditambah ku sapeker bow kadang-kadang kula keur salat sunah ngacak eta maca eta naudzubillah bukan saya pengen diketawain ya eta wajib urang belajar tah jenazah iman geus 8 tingkat lamun eta cantan timu dorakana moal eureun-eureun menurut cek Syekh Nawawi dina kitab Tijan Darori belajar eta kitu kudu nyaho kana nasab turunan betul apa tidak seperti Habib mah nyambung ke Rasulullah Muhammad bin Muhammad terus ka ditu punten Bib mantak lamun aya manusia ngaku Habib tanya KTP-na ulah sieun nyambung teh sampai ka ditu iya sampai ka ditu ka Rasulullah nyambung teh lamun teh nyambung ieu ngaranna Syekh atuh iya gitu nanyakeun tadi kuring sombong Bib di jero keneh ge aing ge sarua kos Habib dangdana nama
ngan Habib mah irungna mancung beda lain hang disengserikan punten Ki Uci ya benar itu ngagairahkeun bae ja waktuna karake jam 10 oh tan wacan wae naon atuh kitu benar gitu jeung urang sanggeusna bubar ti dieu datang ka ieu mah eta kobreh sifat 20 wae lah geus meunang nyieun ulama ngaji kitab tijan mah urang logatna teu mampu macana teu bisa geus ku ulama disadiakeun tulisan Sunda ulama keneh meunang nyieunna urang bahasa Melayu bisi teu bisa bahasa Sunda aya bahasa Sunda urang Jawa bisi teu bisa bahasa Melayu aya sifat 20 bahasa Jawa deuk bahasa Jawa Tengah Jawa Timur Jawa naon Jawa Barat nya benar itu eta geus najekeun ulama ngan urangna ieu dina masalah belajarna teu dararek benar kudu nyaho eta katurunanana nu mentak lamun aya Habib tanya tur ulah sieun-sieun ulah lain sombong keur waktu hidup Habib Husein bin Alat termasuk intel tikang merotes Habib jangan takut-takut Haji Soleh kalau ada orang Arab ngaku Habib tanya turunannya ulah dicekek mah benang boro-boro nyekek Habib sanajan nyekek bangkong itu bukan salah mah ulah betul apa tidak seperti ngalalauk di kadek ulah haram teu beunang dibacok mah naon sebabna aya alatna dijala ditebar dipancing diuseup alatna tadi bius teu meunang dibius sebab lain alat ngelalauk malah lamun tasusug bubu meunang nya ulah kos kula nyorang diundang ka Pulau Tunda termasuk Serang aya ustad ngaharamkeun lauk totongkol ditipu ku tukang mancing Pak haram cenah ieu ngalah totongkol make bulu kotok jadi bapak nipu man make bulu kotok ngalah totongkol mah buntutna eta dianggapna ku urang ku ustad nipu hampir tak ustad teu bisa baliknya nanya ka kula cakula eta alatna ala ngal totongkol teh kudu bulu kotok teu naon gitu di kadek mah teu beunang almarhum Wal Lampur Ki Ajam Yati ge pernah ngaluarkeun teu beunang di kadek di emrin tah ulah lain alatna ta model beurit dibeulem teu beunang aya alatna ditahu atuh tah dia tahu atuh leuwih meunang tah mah jadi alatna ieu aja nya jadi urang ieu loba keneh ilmu anu can dikasab loba keneh ilmu anu can dikaji bener sebab al ilmu baidun gauruh cenah kitu cek Idam Jati teh mah di pondok keneh ka kula sok pidato kitu ari ilmu eta jauh lalakona walau alpa makna entah ka dituna pohoan sanajan masantren 1000 tahun ilmu mah moal cukup benar ari ilmu moal cukup ku saurang pasti bae seperti orang Amerika bisa nyeun kapal bisa nyeun mobil bawa ke Cilongok tidak nyeun teuing belenong bisa nualnya nah bisa ilmu masing-masing betul mau seperti saya pidato sama Habib atau masarua potongan Habib lihat Rasul jadi orang mah nyalindung bae di buntut Habib lah nyakalan wae urang ngabonceng kami Habib ya betul apa tidak minangka meuli rambutan tah mah sabeng ketilok beureum kabeh aya nu hejoan kulantaran nu hejoan menteli nu beureum eta nu beureum kaba kitu urang menempel bae ka para kiai anu ngamalkeun kana ilmuna terutama ka para habaib betul apa tidak
aika kula mah ulah nyebut kiai ieu ge malah mah kula ki uci ieu ka dieu penting ieu rada kurang ganjaran kula ye keur tanu geus mah kula teu ka dieu loba nu ngomongkeun ka kula jadi eta kula boga ganjaran ti ara ngomongkeun ye nyalakeun ana pun oke tuh aya naon sih cenah ki soleh jelok hadir ka Cilongok ngaromongkeun kitu bae ka kula eta ganjaran ka kula jadi kuari mah kula penting teu meunang ganjaran sebab kula mau diomong hah benar eta kitu nya jadi eta turunan nabi ti jihad abahna jeung ti jihad ibuna urang penting kudu nyarara kata Habib tadi pamajikan pagahan anak pagahan gitu ibuna Kangjeng Nabi ngaranna saha Siti Aminah anak saha anak Ki Wahab anak saha macet palebana Siti Aminah anak Ki Wahab anak Ki Abdul Manap anak Ki Zuhroh anak Ki Kilab boga anak lalaki ngaranna Ki Zuhroh boga anak lalaki ngaranna Ki Abdul Manap boga anak lalaki ngaranna Ki Wahab boga anak awewe ngaranna Siti Aminah boga anak lalakinya teh Kangjeng bener balik deh ka Ki Kilab ti bapa Ki Kilab boga anak ngaranna Ki Kusoy boga anak ngaranna Ki Hasim boga anak ngaranna Ki Abdul Manap boga anak ngaranna Ki Abdul Muthalib boga anak ngaranna Ki Abdullah boga anak ngaranna Kangjeng akur gitu geus jadi Kangjeng Nabi ti jihad ibuna ka Ki Kilab 5 turunan ti jihad bapana 6 turunan sakitu ge ngaji panjang-panjang amat tentang ka imah halil apa cukupnya ieu mah cek pengatur acara terus bae gitu jadi mah pidato mana eta ieu betul apa tidak padahal penting ieu selain daripada habaib tukang pidato loba tuh tukang pidato ngan nyana teu kapilih ulah marahnya sebab masalah pilihan ieu dianggap mudah masalah pilihan teu dianggap mudah Bapak punten calon gubernur 3 nu kapilih sabaraha calon bupati sakea nu kapilih sabaraha tukang pidato loba ye penting teu kapilih sabar sia aing nu kapilih berarti ya pilihan langsung betul apa tidak ngan melalui protokol tadi geus ngomong di jero ge keur nyatet di Mang Haji mah ulah diasupeun ulah gitu kunaon dicatat bae sia memang geus zaman akhir budak kuari geus teu ngadenge ka kolot hese gitu benar ya urang alhamdulillah penting ieu teh hadir ieu bangsa kurang leuwih 20.000 nu hadir aya ieu lebih nu mantap kula mah leumpang suku di mah ka dieu sebab atuh ngan kula mah diondangna ku eta doang ku semur jeung ku rendah di mana ya di Cilongok cenah teu ngomongna naon jan teu ai biasana mah sok pingping kebo hiji nyata ki uci ieu mah eueuh biasana mah lah cenah di antaran pingping kebo ka dieu tilok kitu meureun geus ayeuna mah asakna bae jadi kula mah hitung-hitung mulangkeun eta bae nganteran ka dinya moal kabar jadi penting urang dihadiran ku para ulama terutama ku para zuriat Rasul ia kudu nyebutkan alhamdulillahnya setengahna ubar hate sing rajin didiukan jeung para alim ulama sebab lamun diuk jeung para alim ulama eta menjadi ubar ulama sok bernazom teh dina kitab wadawa'u qalbin khamsatun watilawatun ambekan gitu pendek ya bitadaburil makna walil batnil khola wa qiyamul lailin wa tadarru bisahur wa mujalasatul ulama'il fudola
ubar hate aya 5. Nomor hiji kudu rajin maca Quran bari hartikeun maknana ubar Quran tah. Duka ieu nu diubaranana nu diteukeun jager. Duka ubarna nu teu manjur. Maaf lain pisareun. Tadi Bapak mengatakan sing rajin baca Quran. Habib teu baca Quran. Aya urang kuari nu dilobakeun lain maca Quran. Gambar-gambar TV. Bahkan sakacamatan Pasar Kemis lamun dikoreksi moal aya imah nu eueuh TV-an. Kabeh bararoga ngan kula nu teu boga lain sombong. Pariksa ku ari ka ditu. Teu boga kula mah. Bapak Wahyudin can mere. Dek meuli aing teu kabeuli. Lain nyonyohor maneh aing mah geus kolot teu pantes tempat boga TV. Ya kira-kira punten nya Pak. Beginya banyak orang 10.000 leuwih. Kira-kira ngacung nu kolotan ti aing hayu. Aya wah. Aya keneh nya. Haji Pendi mah udah kamari iya. Kakana babaturan kula sakola. Haji Mu. Hah? Jadi oke ya tuh. Maaf. Benar. Berarti ya kula pangkolotna umur mah ari ilmu mah dibandingkeun jeung kieu di dieu mah teu sabakatul hiber-hiber acan. Anggap kula mah sanajan ngomong geh kos manuk piit. Eta kira-kira manuk piit lamun bebeja mang yeuh di beuteung kula aya emas 50 gram. Mal percaya mal. Sebab leutik. Jadi kula sanajan ngomong rada hade ge pantesna percaya moal ya. Lain lamun deuk dipercaya deuk diteruseun. Lamun teu deuk atuh mending eureun. Benar. Jadi kula boga tukilan meunang mondok di Pandeglang, tukilan Abuya Abdul Halim aya kecapan kieu. Innal kalam minal mukil layan ja'u wa in sawabuhul jibala yaqla'u wa inadza kamin kasiril mali yan jawain jalaluhu qad yanjali. Inal mukil lamun omongan tinu teu boga duit. Bijil omongan tinu teu boga duit. Inal kalami layan jauh moal aya manfaatna. Wa in sawabuhul jibala yaqla'u. Sanajan benerna bisa ngabeulah gunung, mali percaya. Lamun jalema teu boga mali percaya geus moal belah. Wa inadzaka min kasiril mal. Lamun dia omongan tinu loba duit. Wa in yanja jalaluhu qad janjali. Sanajan salahna tetela, bohongna tetela, dipercaya bae. Tapi ari ilmu mah lain kitu. Tinu loba ilmuna atuh leuwih loba ilmuna, betul apa tidak? Nu matak dina masalah hisaban ge. Lamun urang boga alam dunya datang ke akhirat bahan dihisab ku Allah. Dihisab pula gagabah. Ulah potongan urang Nabi Sulaiman menjabat raja. Lain sapareka lain sadunya, lain sadunya. Ngarajaan manuk, bangkong segala macam di akhirat bahan dihisab. Nya. Benar? Mantak sing arade boga dunya ulah meleng. Jakatan bulan puasa. Ieu mah kula jauh nu ngiriman zakat dagang. Persiapan menang pidato teu mahi. Gitu. Waya zakat nambikeun. Kul haqa hasinu amwalakum bizakat. Jaga harta maneh ku ngaluarkeun zakat. Maaf lain ku keamanan. Kaluarkeun zakat. Qad aflaha man zakaha. Pasti bahagia lamun jelema dek ngazakat. Lamun jelema tilok ngazakat di dunya keneh ge dibere musibahna meujeuhna. Pamajikan edan. Nu nagih ronghok. Dapur katipas tangkal kayu. Betul apa tidak?
mahalaka malun fi barrin wala fi bahrin ila biman zakat. Moal kudu ruksak harta urang deuk aya di daratan di lautan kacuali teu dikaluarkeun zakat. Lamun zakat teu dikaluarkeun Allah teu tanggung jawab. Keluarkeun zakat. Zakat na duit-duit mun gabah-gabah ulah diputar-putar. Kumaha putar-putarna? Gabah dijual dibelikeun ka kaos. Supaya rata cenah ulah. Putar-putar gitu. Ulah ngeunaheun. Betul apa zakat? Di akhirat kayak bab zakat. Tanyakeun zakat. Ngan anu leuwih penting masalah salat. Pangloba keneh di urang anu can salat. Ai kuduan deui mah. Di kang hiji lalaki hiji. Benar? Sedangkan ayat zakat jeung ayat salat turunna bareng. Aqimus shalah wa atu zakah gawean salat kaluarkeun. Lamun jalema salat bae geus nisab teu ngajakat salatna moal ditarima. Ane zakat bae dikaluarkeun teu salat moal ditarima. Komo teu salat teu ngajakat mah. Ieu penting. Ya. Jadi Quran eta ubar hati. Ieu hati urang teh ulah dianggap leuleus. Teuas. Nabi nyebutkan alaikum bimujalasatil ulama wasimai kalamil hukama. Fa innallaha yuhil qalbal maita binuril hikmah. Kama yuhil ardal maita bima'il matar. Sing rajin didiukan jeung para alim ulama dengekeun para alim omong-omongan para alim ulama. Aya ngomong eta bae tah ya. Sebab Allah ngahirupkeun kana hate anu geus paraeh ku ilmu anu manfaat. Hikmah di dieu lain ilmu ngawirid hayang ulah terak dikadek. Ngawirid hayang dagang laku. Lamun parawan hayang boga jodoh. Lamun bujang hayang tereh boga pamajikan lain hikmah di dinya. Hikmah di dinya ilmu nafi. Sebab Allah ngahirupkeun ka hate jalema nu geus tarareas ku ilmu mape, ilmu anu manfaat. Teu beda seperti ngahirupkeun taneuh anu geus tuas ku naon? Ku cai hujan. Betul apa tidak? Sedangkan ieu hujan ku aripan rada eueuh bae. Di kula mah geus aya berita bahwa aya sumur kaluar cai koneng bari jeung beureum dipake awak ateul. Di kula. Semodel kaluarna. Aya nu kedoh. Bisa urang picu aya bisi pajar ngaboh sia ka ditu. Jadi masih ya. Kaluarna koneng bari jeung geuneuk dipake ateul. Teu karasa. Bagusna mah urang lamun cek kieu anu sepuh geus sintara robat. Lobakeun istighfar. Nya. Benar? Atuh anu diharamkeun ku agama areureunnan. Ulah kos manu kerak. Keak suku di tai. Atuh hage itu haram digawean bae. Sedangkan man akalal haram mata kolbu. Lamun jalan mengadahar barang haram mata kolbu ay kosa kolbu paeh hatena. Lamun ngadahar barang haram wagolido hayang ngambek bae. Wazaluma poek eta ilmu boro-boro nu can aya nu geus eueuh ge arareu nu aya ge arareuh di hate laleungit ka mana buah. Eta bae kamari mantas tarawih teh babaheula sok sasalaman. Oh kamari kula pohoan tatangga tertimu disdak salawat belah tai hate pae man akalal haram mata kolbu saja lemah ngadahar barang haram mata kolbu aya kosa kolbu benar aing ngarang-ngarang pae atau pae listrik pae poe tanggal kayu pae moal babuah punten bibiah. Betul apa tidak, Bib? Ya namanya mesin, lamun mobil paeh mesinna bisa lompat moal. Sanajan bodina bagus, didorong ke paeh mah capek nu ngadorong. Tinggal urang mah panumpangnya mayarnya capek. Ya gitu. Saya barang paeh mah punten, Bib. Habib yang dari Kuitang ya, barangkali mas saya kenal kira-kira. Saya pernah ke Kuitang tahun berapa ya? Waktu ada Habib Muhammad, Habib Ali saya jarang keburu. Kalau Habib Muhammad saya sering hadir. Habib Muhammad anaknya kan Habib Ali. Nah, sekarang diganti sama Habib Abdurrahman. Gitu, nya ai barang eta. Di barang haram ya sing harade.
sedangkan jeung dina kitab Tamihul Wafilin Kangjeng Rasul bersabda engke di zaman akhir mah ieu ku Allah ti masyrik dugi ka magrib disebar ku barang haram sampai nanyakeun sahabat piraku Tuhan ya Rasulullah ka kiai-kiai sanajan kiai kudu bae katadajang barang haram tatangga orang masang porkas laju ngariung nu ngadoana saha atuh lain biang kiai asal nu ngadoana eta kiai kitu bae gitu aing geus teu diajak pun teu daek teu diondang kiai penatik kiai tolol hese ku ari mah kitu marahan manehanana nya marahan manehanana lamun dijujit kadinya mah lamun menurut ahli tasawuf mah urang geus kuari geus teu bisa leulempangan benar punten kieu ieu mah keur ngomong ahli tasawuf lain Haji Soleh. Haji Soleh mah jelema bodoh tadi menang neulean dina kita betul apa tidak sedang orang pan dikudukeun bertasawuf apik nya eta Quran teh ubar hate baraha Quran di mah urang aya teu bisa boga Quran atuh minta ka Bapak Wahidin siapnya Pak wah tuh bukan siap-siap lagi Quran mah tapi orang boro-boro eta teu harayang tanah ka urang teu harayang Masya Allah teu harayang padegan Quran eta pangandikan Allah nu mantap tadi eta maca Quran di Allah-Allahan kitu ulah sing hade nyeceng ulah manggian dina kitab Irsyadus Sari karangan Hasim Asy'ari lere bahaya eta komo lamun anu maca Quran di Allahan leuwih ningkat bahaya kabehan Quran ulah dipakai main-main sebab Quran itu omongan Allah ya sakumaha sabda Nabi man kumaha pohoan man ahabba leh pohoanan man ahabba ayatakallama ma Allah fal yaqra'il Qur'an man ahabba ayatakallama ma Allah fal yaqra'il Qur'an sahaja mah anu cinta hayang ngobrol jeung Allah baca Quran macana nu rada rapih tadi cek Habib benar gurukeun ka dieu di Cilongok aya guruna Habib ada di sini di sini bangsa 30 mah yang katalar Quran ada katalar gitu tidak dicekal-cekal ada Quran teman-teman guys lamun teu katalar Quran kembali ke Habib tadi tah maca sholawat benar maca sholawat nu loba anu geus hadisna mah geus kudu diapalkeun jadi urang didiukeun jeung alim ulama sebab ilmu mangahuripun kana hati anu geus teu teh ku ilmu anu mampa teu beda saperti ngahirupkeun ana taneuh anu geus teu as ku cai hujan kumaha ieu hujan mangabebreg bae ieu taneuh teh dikeun empuk tah eta mah taneuh nu kitu kudu dibawakeun balencong sebab geus teu as kumaha ieu hate urang teu as amat bawa ka pondokan diderop di pondokan ngaji kayak di balencong ku kiai bab ieu bab itu bab ieu bab itu bab haram, bab halal, segala manang lamun memang hati orang masih sadar narima pasti narima nya gitu ayo hese kan kuari mah kadang-kadang ngomong pakai kahewa diomongkeun leuwih hewa ieu zaman akhir ngaranna anu mantap pula dibere pidato buntut tapi insyaallah kieu ge pidato ngan akalnya nasok mentas kula bae padahal malitazim kula ka guru tinggi kula geus ngabuadeg biasa dosa kula penghormatan kula kanu ngajadi guru ieu tiluk nyaba bari kula edek nyabana ku sangeup jeung loba teu ngimah kudu nyaba ka dieu nyaba ka ditu nyaba ka dieu bae cek itu ka ditu bae ka imah mah teu nyaba jadi aing mending henteu sakali kabeh kitu eta
sok kitu eta urang mun nyabak ka ieu bae kodi tu bae ka aing mah siap sawawu padahal ge anak kidam jati keneh cenah nyabak ka dia jadi hese geus kula mah gus we geus paling jarah kula kadinya tilok bebeja ijana peuting bae kadinya gitu benar padahal mah kula lamun dijujut murid ka hiji ya di pondok keneh di tahun 53 sampai 54 55 kula mondok jeung kiai di Kosambi kula tukang mawaan kitabna ayat bulan puasa dek balik jeung ka ditu diwadahan ka samping teh dipikul matak boga riwayat ribut kalembur sarakan pajar pajak topeng di ka mana cenah ceng ngawain buating urang mawa kitab kiai dibungkus ku samping teh ditogenjang gitu gitu baheula mah kitu kiai tah dibungkus teh urang play mah kiai kula macam buka kitab atuh ya kula mah mondok dititah ku kiai kula keur ngangon kebo di dinya tah panggil le cenah sia tah mondok umma pang kula mah ieu kebo urusan kita teh sejarah kula eta lain hangki serieun atuh ki uci mah sagala kintoh ki eta di marana keneh boa dan boga pamajikan acan pan sejarah ari udah aku mondok ka Kosambi eta tahun 53 tadi ku Bapak Wahyudin diomong 50 kali tilu kali seberapa bukan itu waktu saya mondok tahun 53 dari 53 ke sini sekarang berapa genep 21 tak jadi lamun kula keur mondok umur 20 tahun tinggal ngahijikeun bae jeung genep 10 hiji jadi umur kula 82 jadi keur mondok 18 atau 80 gitu bae itu nu mantap kula pangkolotan mangkana Bapak Wahyudin ieu ka kula naon resepna hatina ieu jaligeur bae kadina jalingeur nu mantap kula mah jalingeur bae urusaneun urusaneun kula mah lain sombong kula mangan bisi salat doang tinggalin eta doang ngurusan dunya eueuh ngurusan ilmu sakieu-kieuna nu mantap kadang-kadang lain kula sombong naudzubillah min dzalik kadang-kadang imah kula mah hiji peuting teu ditulakan aya palingan cokoten dek nyokot pamajikan kula bawa ku sia adek mengubaran los ubaran ku sia ieu lain hang pisen naudzubillah lain nu mantap kula mah kadeuleuna awet ngora lain hiji bae jelema ka kula naon resepna mengaji eta awak jalingeur bae kadeuleuna kitu benar euy nu ngalam kula mah teu hayang di alam tah ieu urang penting ieu teh nyaritakeun haolnya kasabaraha belas kadamu 14 tahun Masya Allah asana sakedeungnya tapi walaupun 14 tahun menurut Imam Abu Bakar Siddiq man dakhalal qabra bila zadin pakaan nama raqibal bahro bila sapinatin lamun jelema asup ka lobang kubur teu mawa bekal anu hade yani amal soleh teu beda deuk liwat ka pulo teu make parahu kira-kira kumaha tanggalem tapi mungguh guru urang bekalna alham Masya Allah 20.000 kali 30 sabaraha coba eta pala badia mah teu hitung nu kitu bae teu mararampuh 20.000 kali 30 hah 6.000 genep ratus ribu bekal kanggo abuya sedangkan cek ulama dalam sepinggir kitab sahaja lemah boga kulu 100.000 haram kana rakana atakah ngaranna eta cek Abu Bakar Siddiq mandakhalal qabra bila zadin pakaan nama raqibal bahra bila sapinatin ieu dongeng kula punten bib punten ge boro-boro teu make parahu eta ka pulo sanajan make parahu ge kula diundang ka Pulau Panggang jeung para habaib di Jakarta di mana-mana setengah jam deui datang ka Tungtung angin gede angin parahu geus ratib dibaca salawat munjat jahayang salam
jasararieunan palabahnya bim itu Habib juga takut mati. Ya Allah. Kula berpikir, cakula sakieu ge make parahu komo lamun teu make parahu. Ieu pengalaman kula. Sagala bahan itu teu beda ka urang tumpak kapal cai. Lamun aya ombak, makanan dalam kapal sama pegawai kapal, buangin Pak Haji, buangin. Ayo buangin apa? Tolak bahala, ini ada cuaca berat ini. Tolak bahala. Sedangkan eta nu pake kasieun ku kendaraan cai teh, ombak lain ombak diharap. Ombak digigir. Ombak diharap mah ngeunaheun. Ombak digigir, nengkok ka kapal, brek cai naik ke tengah, asuh geus. Nu mantap di tengah kapal loba alat-alat berenang. Sakoci, Pak, segala macam. Itu waktu saya ke Mekah kapal pertama tahun 67. Zaman Pak Bupati Pak Muhdi. Pak Muhdi. Mujina berontak PKI. PKI berontak genep 5, saya genep 7 berangkat. Zaman undian. Ya gitu. Jadi asup ka kuburan itu orang kudu mah bekal. Sedangkan anu nuturkeun ka kuburan ieu ngan 3 golongan. Hiji keluarga, kadua harta, katilu anu 2 balik deui, nu hiji ilu. Kuari mah ulah-ulah nu baharga, nu teu baharga balik deui, kurung batang. Balik deui aya nu maji. Balik lagi. Balik maning jere wong Jawa mah ko. Benar? Batangna emas semua. Hah? Balik deh ya enak baheula mah tilok nyieun berarti eueuh nu kabawa ka ditu nya jadi urang geus nyeplos punten kieu cia bula boga nazam Sunda tapi piseureun ulah gandeng benar baheula ya ieu mah teh make bismillah ge teu nanaon king cangkeling kumaha terusna manuk cingkleng cindeten plos ka kolong Bapak Satar buleneng urang keur aya nyawa mah jalingher ka kaler ka kidul ka kulon ka wetan ka Mekah ka luar negeri las be roh eueuh cing cangkeling manuk cingleun cindetan los ka kolong maot los ka kolong Bapak Satar buleneng dicabut nyawa geus urang taranjang nya buleneng geus saya masalah dicabut nyawa ulah dianggap remeh kanyerian dicabut nyawa menurut pendapat ulama lamun urang dikeureut ku hiji alat 2000 kali ngeureut ditembak ku senjata 2000 kali nembak tapi nyerian keneh dicabut sakarat mantap bejakeun ka bikang urang sok ulah hayang emas 24 karat sakarat muji sakarat mujibna sia betul apa tidak? Sedangkan cek dina kitab Dalilul Falihin atau Riyadus Shalihin manusia ditenjok dina sakaratna. Manusia ditenjok dina waktu sakarat. Punten Kiai bisi salah maca jeung ngalogatan jeung mahamna. Ditenjok dina waktu sakarat. Lamun keur dicabut nyawana mesem. Irung banghir. Tungtung mata ngadu. Remes-remes ku kesang. Inditna roh teu kanyahoan berarti eta mayit saadah mayit bahagia lamun dicabut nyawana model kitu nyebutna qaddimuni buru-buru aing anteurkeun masyaallah nu nyalatkeun tampan diundang ka kuburan nu ngakotong ai lempang sorangan abuya urang lempang sorangan ka ditu sampai loba ratusan manusia teu kaburu nyekal benar loba nu teu kanjak kaburu nyekal benar datang ka kuburan cek ieu kitu cek itu kitu kula bae turun ka tengah ka jero benar sebab kieu anu mandom itu ciri saadah datang ka lobang kubur ditanya ya kajawab sanggeusna kajawab cek dina kitab Salamun Topik lamun urang datang ka lobang kubur ditanya ku malaikat kajawab cek malaikat naumatal arus urang dah ditahes bae ku pangeran
ya ti ku malaikat teh ku pangeran nom umat sabot nom kieu lah bacana deuk num tanim sabodo amat. Nya belum ngasalna teu anggeus eta kana bahaya biubi. Nom cek malaikat hees we di dieu ngan heesna kana til arus. Heesna kok seperti panganten anyar. Wih, Masya Allah. Nikmat di lubang kubur. Kumasih jadi panganten anyar, panganggesan hirup jadi panganten anyar. Eueuh nu dipikirkeun. Ulah mikiran ranjang menengah hutang eta mah urusan mitoha dulur. Benar. Kadang-kadang panganten anyar sapeuting teu sare mengicipi kanikmatan berang peuting. Hudang isuk-isuk nya mun keur peuting sakedeung. Mana mitoha geus ngahormat mentakeun ieu mentakeun itu tak urang ge di lubang kubur lamun boga amal bagus moal aya bingung moal aya jengkel kadaharan tinggal ngadahar betul apa tidak moal kudu leuleumpangan salat moal kiih henteu ngising henteu ngeunah de pas isuk-isuk panganten keur peuting sakedeung urang ge lamun boga amal bagus mah durna kiamat kubro teh kakarak semenit cek urang saha nu ngahudangkeun aing padahal di lubang kubur geus 200 tahun ku ngeunahna di lubang kubur tak ieu ngeunahna ye penting dikasab ku ngeunahna eta panganten anyar gitu tapi lamun urang boga amal jore balik ka lubang kubur punten bib hapuntennya da ieu mah omong Sunda benteng mah memang paling kasar ai Bandung mah termasuk Sunda nomor 2 Bandung ge ya Bandung Cianjur nomor 2 jadi ai nomor hijina mah Tasik Cianjur itu termasuk nomor 2 Pak cek abdi mah jadi Garut Tasik Banjar Petroman termasuk nomor hiji Sundana tah laju Bandung Cianjur nomor 2 Sukabumi Bogor nomor 3 mantak Tangerang mah teh kabagian Sunda paling jasa benu aya ingat kula jeung Ki Uci kedek map jeung Abah Uci kedek map ngajemput Uci kedek ngajemput Uci kami kapoekan mantas nganterkeun sakara Uci nu awe teh ya nu ku ari ku sae eta ku opang tah di Tasik teh di Tasik di ibu eta teh ibu sata nu rangda teh didinya kami oh rangda itu na kiai na cek nonoh teh tak mondokna kadinya saya tanya hah iya nu ku saha ieu hah oh ku Haji Opang eta mantas nganteurkeun eta ngajemput Uci memang musibah ge loba jadi kiai mah teu pugu-pugu ban kaca mobil dihareup katimpah ku ragagan truk jadi eta truk aya kuncina leupas nimpa kaca nu di ku kami ditumpahkan nyebut Uci eta Haji Rumdani mawa anak urut dihareup bah ka tukang bae ka tukang eta budak pas nyamun eta mobil lu kena kaca gitu jadi barang kami nu ka Cibatu ke Garut nyasab ja peuting ieu saleh nanyakeun ka jalan ka mana gitu jang punten ka mana jurusan Cibatu oh Pak Haji bade ka Cibatu gitu kan eleh kituna doang tah eleh lengkongna ai kami mah batu cepet atuh pilak puter ku kieu atuh nanyakeun nu kitu ieu jadi ai huruf mah Pak sarua bae ngan lengkong nu teu aya di urang benar nu mantap aya babasan cai teh teu meunang pake ngalawudu cai teh teu meunang pake ngalawudu lamun urang Sunda mah cai teh ieu teh panjangkeun beda sakitu doang lagi orang mah pantel diapalkeun isin sanajan urang deuk ngajar sumuhun gitu pan itu ya, jadi ieu masalahna urang teh lamun balik ka lubang kubur boga amal bagus salamat lamun balik ka lubang kubur teu mawa amal bagus kos balik ka imah jadi panganten kolot contoh bae nyokot contoh dina eta benar jadi nunturkeun ka kuburan teh 3 keluarga harta amal anu hiji ilu nu 2 pamajikan orang balik henteu
mobil Toyota Kijang, titel, macam-macam, baju bagus, duit jutaan, balik kabeh. Keluarga orang balik, pemajikan balik, bapak ilu ngiring balik, kiai balik, kabeh balik. Tinggal orang mawa amal. Mantap orang malah mencek paham kula rada doib. Anu samperkeun orang diperkecil, anu bahan ditinggalkan paloba-loba. Nya, kula rada sok paham kadinya. Anu bahan disamper ku orang diperkecil, nu bahan ditinggalkan paloba-loba, bahan ditinggalkan. Bikang geulis teu diais, bahenol teu digendol, dunia ngalayah teu dibawa. Amal urang anu bahan ilu teh geus plos kakolong. Pamajikan teh ilu, bapak satar kuleneng, geus urang tuh. Aji bikang urang ceurik didinya eta awewe kabagi tilu. Aya ceurik karunya kasalaki maot bisi teu mawa iman teh dihampura dosa bagus. Aya ceurik lamun salaki aing paeh ieu dunya ka mana ngaloyogna ieu? Ka aing ka saya. Aya nu ceurik ilu ceurikan we. Ingat ka Abu Yadam Yati Allah yarham wal maghfur. Baheula cenah gae jelema katinggal ku salakina santri geus dara datang eta bikangna ngambek bae. Nya nya kalau golok. Cek kiai lepasan, deuk mahan-mahanan. Horenganan deuk mangala papagan laban yang nyeupah sebab loba santri bisi eueuh nu boboheun. Pantolol ta bikang nu kitu eta. Tinggalkeun bikang urang sanekeun sapamanggih urang sapangalaman urang nu mau teh heula teh ulah gandeng-gandeng lalaki ku anu loba teh heula. Benar. Punten Pak, bupati urang geus sabaraha nu maraon? Bupati kita Tangerang yang udah meninggal. Udah banyak. Banyak 10 ya. 10. Pamajikan masih araya keneh. Abah Inta mau teh heula. Nya. Ibu tangguri. Mantap ieu cek kula mah rada paham jore ta bagus. Urang ulah meleng. Nyangan dunya beurang peuting. Make modal pokok, pangkona make modal pokok. Pokona. Benar. Banting tulang nyangan eta ninggalkeun salat, ninggalkeun berjamaah, ninggalkeun ngaji, nyangan dun. Las maot teh heula. Sugih nu ngeunah pamajikan. Ayo anak urang eueuh hiji-hiji acan nu timu kana Quran. Jak urang teu dididik kana Quran. Kana Quran mah bisa maca. Apakah eta Quran mentak nyalamatkeun ka orang tua? Kira-kira bapak paeh dibacakeun Quran di luhur kuburan. Berita Pasar Kemis, kecamatan sudah pindah. Nah iya, eta urang teu boga pikiran ka kitu, teu karunya. Betul apa tidak? Punten ge uci, punten ya. Nambah dosa debi yang ngomong. Betul apa tidak? Seul adab pula ya. Betul apa tidak? Benar. Aja kang urang kawin deui. Deuleu jeung deung-deungeun. Urang mah di kuburan ngarengkol teh sorangan. Bikang urang mah diparendek ku lalaki nu anyar. Imah bagus meunang nyieun urang. Urut sumur kompa diganti ku jet pump naon. Mobil ditumpakan ku bikang urang jeung salaki nu anyar. Ari urang di kuburan eueuh nu karunya. Mau boga minantu anti tahlil. Sudah mati saja. Tambah parah. Ya udah pakai main-main. Ulah seserian. Betul apa tidak? Panti kuburan malen sapoe 2 poe. Umur kula tadi dipangitungkeun 82 tahun. Persiapan kula can boga. Betul apa tidak? Tapi di kuburan sabaraha puluh ribu tahun. Datang kabubar kiamat onceng. Aya anu ngitung-ngitung kiamat tahun 2000 jelema na paeh ti heula Pak. Nyanyahoanan. Nabi kitu nyebutkeun ngan ciri kiamat kubro aya nyebutkeun tahun 2000 mah ye ka mana teh jelema. Benar. Ieu urang nu kebal mah di kuburan. Ieu boga sasalawatan deui. Malayungan. Di dalam kubur
Barebu-rebu tahun tuh sampai kiamat barulah bangun. Datang kiamat karak hudang. Sedangkan dia ke kiamat angel keneh. Benar. Masih loba keneh nu ti peuting tahajud. Aya keneh binatang nu minum kana cai. Aya keneh anu orokan. Benar. Aya wah. Aya keneh nu orokan, aya keneh anu hudang ti peuting, aya keneh anu binatang minum kana cai, aya keneh ngan tinggal saeutik deui nya. Nu hudang ti peuting tinggal saeutik deui nya. Anu anakan geus saeutik deui malah ku pamarentah, maaf nya Pak teu meunang loba anak cenah tidak dua bae. Heula tah padahal mah boga anak mah ya model kiai dulu boga anak 11 ki jadi di kiai nya. Ieu mah boga anak 2 atuh 2 mah gelut nu misah kemarin benar gitu nyapanya. Maafnya Pak ya bapak asupan man gelut nu misakeun 2 mah babagi taneuh pan siring kadek jangan 2 nu misah ya mun boga anak mah model kiai kieu. Sanajan gitu ge ulah jadi kiai kabeh mun bisa mah. Mun sambilan teh mah nu jadi kiai, nu jadi lurah, nu jadi hansip, jadi jaro, jadi camat, jadi bupati, jadi dokumen, jadi jaksa. Benar. Aya nu maling kotok ditewak ku hansip dulur. Cepat. Dibawa ka jaro, mamang. Dibawa ka lurah, mitoha. Dibawa ka kacamatan dua. Barang paeh disolatkeun ku anak jadi tuh gitu. Ieu mah jadi kiai kabeh. Ieu mah akur jeung kecapan Sayyidina Ali, Sayyidina Isa. Cik Sayyidina ma aksarul asjar wa laysa kulluha bimusmirin. Loba tangkal kayu tapi teu sakabeh tangkal kayu babuah. Akur teh kula ngomong gitu. Loba tangkal kayu tapi teu sakabeh tangkal kayu. Nisbah di guru urang, di guru kula kabeh ieu mah babuah. Hah? Nya. Babuah kabeh. Aminan teu miluna ka incu-incuna babuah kabeh. Benar? Eta mah deuk ngabenerkeun sabodo, deuk ngabohongkeun sabodo. Sebab anu ngomong kitu teh kula mangan hanya menyampaikan Nabi Isa alaihi salam. Ma aksarul ulama wa laysa kulluhum bimursyidin. Loba sakabeh kiai, loba kiai teu sakabeh kiai anu pangkatna mursyid. Loba henteu sakabeh samodel ieu. Loba tukang pidato henteu sakabeh tukang pidato. Teu kapilih. Hese sia ulah gegabah. Hese pilihan teh hese. Benar gitu benar. Ulah model-model urang manusia nu loba dosa. Allah bae boga nabi 124.000 nabi. Anu kapilih pangkat rasul hanya 313. Liana teu kapilih. Nu 313 ge dipilih deui. Nya nabi nya rasul hanya 25 nabi. Nu 25 nabi ge dipilih deui. Anu pangkat ulul azmi ngan genep nabi kitu 5 nabi. Ngan 5 tuh cak tukang pidato itu. Penting salahkeun. Ulah dibenarkeun. Benar? 5 tuh. Loba nu masanten ka mana-mana henteu sakabeh jadi kiai. Loba nu sarakola henteu sakabeh jadi pejabat. Nu mantak anak urang meme sakola kuna bisa agama heula. Kena bisa nulis agama, kena bisa maca Quran, komo sampai bisa maca kitab. Ngalaksanakeun sembahyang sunnah, harak sakola. Ayeuna sakola terjadina naon? Lurusan mah lurus. Sarjana ijazahna gede di kantong sabeben. Ngan datang ka ayeuna teu kapilih jadina naon. Tuh, ieu kula masuk ngomong rombeng we. Jadi ngongkosan puluhan juta, salah teu bisa, calon lurah eleh, calon RT eleh. Wari paling ya mamawa gitar ka parapatan. Gitu palingnya aku bingung. Kemana aku lari? Ulah sok diuk digal anggar kula di enak ya saya. Ieu mantas dipuri, ngaraso di langgar aing sia. Marawa gitar digeungeureuhkeun galakan sia. Ka anake ulah digeungeurkeun antep Pak.
ieu mah zaman lain zaman awal lain zaman akhir. Baheula malah mun digeunggeurekeun nurut ka kiai, kuari mah digeunggeurekeun ngalawan. Jojong bae kiai-kiai kami-kami. Ka hati meureun. Benar? Zaman akhir. Ke Pak, waduh terus. Kayu keur ngabuahan barik alang kalau bang kubunnya. Jadi orang kudu persiapan ti wates penting ieu ngayakeun amal-amalan anu hararade. Betul apa tidak? Ya dunya ge usahakeun. Ulah ngawirid bae. Anak sakola teu boga ongkos. Pamajikan hayang nguduk teu kabelikeun. Jojong mah sia, kereng sing ngurut mah kabeli. Ulah kitu. Bisana urang dagang-dagang, bisa tani-tani, teu bisa tani, kuli menta. Ayeuna wajib eta menta. Wajib. Deuk nangtung salat teu kuat. Deuk meuli teu boga duit. Hah? Benar? Nu mere eueuh menta. Malah barang haram ge dibeunangkeun di dahar. Lamun kira-kira deuk ibadah teu kuat nang tuh. Meunang daging bedul ge dihakan. Ngan satimbang muatkeun salat kitu ulah kos baheula pidato di gerendeng nyaritakeun puasa. Cek ulah saudara-saudara berhubung kita jadi pengemudi beca, apabila kita buang dapat muatan di koes enggak kuat, anjakan jati pan luhur. Boleh buka. Pan menang buka. Puasa mah. Tapi salat mah pan teu meunang eureun. Puasa mah buka beunang lamun urang teu kuat. Benang, aya tukang beca. Isuk-isuk teh meunang muatan, geus ngarokok di beca. Pak ini puasa, jadi kata kiai juga boleh tukang beca mah. Jadi eta nafsiranana deet teuing. Meunang puasa mah buka, lamun urang digaco kuat mah. Kula keur ka Mekah pertama. Pertama kedua lain hangnya nyorman. Tahun 83 turis di Mekah 4 bulan. Teu kuat. Kula mah teh sae teh ya nginum. Ti beurang eta urang Arab sareuri we hayu sia geureuh yang sirikeun aing. Teu kuat. Buka teu naon puasa mah. Nu mantap masalah ibadah puasa sanajan babadi kumaha deui hiji datangna satahun sakali nu puang kejem-kejem mah masalah salat. Benar? Sampai diayakeun jarak jauh salat di koser. Puasa mah urang Jawa Tengah, Jawa Timur balik ka ditu. Buka di jalan teu naon. Murah puasa. Laju kodona. Ndo kodo bulan Sawal gering bae. Ndo kodo bulan Hafid gering bae. Bulan Muharram pae. Atuh geus teu kudu kodo, bebas puasa mah. Heeh, kitu ngeunaheun. Ai salat mah lamun ditinggalkeun pan wajib kodo. Benar? Ini geus aya di zaman akhir. Bahan ngalalawarakeun kana salat. Nya, benar. Rupana ieu mah istisna salian ti Masjid Cilongok mah Masjid Bararagus nu ngeusina mah di dieu ieu mah istisna ngaranna kaluar ti Masjid Nulian. Aya di masjid urang mah poa bagus-bagus masjid nu ngeusina mah malah aya nu salat subuh dicarter ku sorangan. Nyana nu azan, nyana nu qomat, imaman. Aya nu ngamum sajadah. Di zaman urang ayeuna ulah seserian sia. Tapi nisbah di Cilongok tidak pinuh. Benar? Gitu. Mengabedakeun Allah. Benar? Tanggal 12. Sakitunya, mohon maaf, protokol nu salah ya. Dengereun aing sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.